Geus ya, olah nyebut aing bubab bebeb bae acah toke. Ai, Beb. Kita lawan ngomongna. Weh, dak, PAW tuh. Kerenanya. Mana yuk? Cok guru ngaji aing ge, pamali dung, keur bulan puasa mah ulah ngagoda awewe. Lah, mau nyahun guru ngaji sia ge. Puguhan sok nyahun guru ngaji aing mah. Berarti aing nusak bebeja, boy. Emang hoo dung, pan aing nusak bebejana ge. Jadah ya budak. Tapi tampol sing batal bahasa aing. Woi, kunaon sih, Dak? Nyaho tuh dit, adung, kosna kernahan lapar ge nyana. Dung, adung. Adung kunaon sih? Adung hang jebolnya. Dung, amun geus teu kuat mah jebol bae atuh. Oh dung, bener, cok guru ngaji aing ge, lamun teu kuat mah teu kuna naon. Boy, bedanya ka guru ngaji sia. Salam gitu teh aing. Emang guru ngajina teh boy baturna adungnya? Oh, dit, baturan aing mangklong baheula di bojong. Oh dung, ke disalamkeun ku aing. Astaga. Mana ieu mancung? Kebiasaannya nama lambat. Bel bae ku aing lah. Dit, aing awewe tuh. Orang samberkeun yuk. Aing nyawana yeuh. Nyana keur naonnya? Emang adung teu nyaho nyana keur naon? Mana aing nyaho mah moal aing ngajakan sia nyamperkeun. Sia, aing boga baturan nu encreug. Koh, leles jasa imah koh ya. Gara-gara tadi lu lompatan. Oh boy, sarua aing ge. Leles jasa. Boy, aing keur ngabayang rujak bonteng puan maka sirup marjan beureum. Ditambah jeung ciruluk ngeunah jasa. Terus gorengan pakai sambal kacang, diaduk jeung lontong. Pakai kerupuk koneng. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, boy? Nikmat. Lambat saya mancung. Yaelah, oi, selau bae, karek ke jam 3. Terus tek berangkat ngabuburit jam baraha, Cung? Jam 4 lah sedang. Geus rame lalakina di ditu. Sia dek ngabuburit apa dek nyerana laki, Cung? Atuh Semarang be, oi. Sugan be nu ngajakan tur lebaran. Hehehe. Di zaman SMP genit sia teu berubah, Cung. Sampai ayeuna orang geus semea. Atuh awewe mah kudu genit, oi. Daripada sia cicing-cicing baseuh. Suwe sia, Cung. Hahaha. Hai cewek. Bu, euy horengan. Hai juga cowok. Ih, dan kasih aing mah cung, aing mah kabuuy. Suwe kakarak ya aing dicuekeun ku lalaki kieu. Ayo dak, lempang, cok guru ngaji aing ge, ulah kebel-kebel deket awewe mah. Astaga, geus deuk ceramah deui bae. Euy, ngobrol yuk. Hayu, tapi kedeung Bu Uy mah keur nangguan babaturan Bu Uy keneh hiji deui can datang. Oh, atuh. Adeng teh lah nya. Hooh, Aa. Ih, aktif amat nih budak leutik. Boy, itu awewe adina adungnya. Soalnya nyebut AA ka adung. Nyawa tuh, kek aing nanya heula ka guru ngaji aing dit. Ayo dak lah, orang ngabuburit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekunon muy, koso capean amat. Itu uy. Tadi aing diangkok ku tunangan aing. Edan meureun bulan puasa kieu endek ngangkok berang-berang. Hooh uy, makana aing langsung lompat. Tapi lamun penting sedaek muy. Ih, ulah salah na aing uy diangkok bekosta.
Aha. Jiwa jahil aing meronta-ronta yo. Lamun nyele budak duaan keur di alam bawah sadar ge. Saing ge sangat kain aing. Balas koeng si Ferguson. Tadi sia duaan ngajarelan aing. Piraku. Aya peluang bagus kieu koeng disia-siakeun. Semua bakal disia-siakeun koeng. Kalian pae. Lamun bisa jelas mah koeng jelas ya kali sepatunya. Dar. Astagfirullahaladzim. Siap tuh bila sawah. Ya, aduh. Parah. Pila sawah. Parah ya kerjaan dia. Aduh, kebangetan dia. Dasar kada duduk. Dapat beduk. Ada maghrib. Parah. Dapat beduk mah. Bukan, Boy. Keset. Terus seru. Aing seru. Puas aing. Siap. Buka yong siap. Buka. Bong. Ngeunang-ngeunang lagi. Tadi sih kerjain aing. Aing mah abis kata kalawi. DG lah. Moy, itu kosa tunangan sia ge moy, jeung baturana anu teu jara lastea. Heueuh nya. Kunaon tuh nya Harun? Kosna ngeunah amat seurina. Coba moy, surprise, kabeh kurang saleter. Ai sia non bae mancung. Sia mau nyamper ke tunangan sia moy. Molah teu penting. Geus ilpil aing kanyana. Moy, kosna itu nu rada kolot mendingan. Mata sia bermasalah uy. Lalaki kos baralak kelapa kitu disebut mendingan. Tuh, nu matana sipit kosna menarik, moy. Hideng ge. Sia saruana mancung. Teu bareres jejeuleun saria. Lamun jejelan aing teu beres. Terus apa kabar jejelan sia moy? Nyao, sia ge daek eta tunangan jeung ubin bengkel. Buset. Nya hidengnya kulinyar atuh. Uy, Kok, Oi. jadi tengah buburit. Ayo, jadikanlah. Ibu sia. Aman. Dah tanya kanyana Lu jana. Lu jana nyandap. Uy, moy. Mancung dok nyusul adit ngabuburit heulan nya. Heuh cung, sabodo sia lah. Jete bener ta mancung? Hayulah uy, urang berangkat bae. Ayo. Tadi ngabuburit ka mana sia? Ron. Tunangan sia tuh. Mana? Terus kaduga kok nya temang. Paling nyaran aing, boy. Nyana mah hokeun jasa gitu ge ka aing. Sieun jasa mun diputuskeun ku aing. Moy. Harunnya. Bodo amat, geus teu peduli aing. Ai. Beb. Kita lawan ngomongna. Geus ya, olah nyebut aing bubab bebek bae acah toke. Ai kok. Acak toke. Mulai ayeuna sia jeung aing geus eueuh hubungan naon. Ih, moy pan kitu amat sih. Urang geus tunangan pan moy. Tunangan dibatalkeun. Aing embung boga salaki lada ko sia, teu puguh-puguh aing deuk diangkong berang-berang kieu ku sia. Ai, moy, bercanda eta mah. Ih. Bohong, Moy. Nya mah serius deng, lamun sia daekeun mah tade. Tuh denge batur sia. Sia saya dah kembe. Udah jadi kompor bae sia. Itu ngerti kunjas hubungan yang genting. Bok. Moy wah percaya bohong eta mah bohong. Da kembe yuk. Hayulah uy. Mal encreu kebel-kebel di dieu mah. Oi. Neka mana oi? Dek ngabuburit kah? Moy,
Maafkan aku, Moy. Oi, nu nanya orang ya, boy, lain koko. Males aing ditanya aki-aki. Aki-aki ge casingna doang, oi. Jeroana mah kuda Sumatera. Biang, biang. Sok aja menjurus bae ngomongna. Ayolah, oi. Ayo moy. Ai sia kudu sia harus betah cicing leungeun sia. Maafkan Harun, Moy. Tidak maaf bagimu bulgusong. Moy. Maafkan Harun, Moy. Harun embung putus jeung Moy. Kok, nggak, sampurkan Harun yuk. Harunnya bisa ngedan. Ayo tuh, jalan-jalan pan batur orang. Lebay jasa sih jadi laki. Kita doang yang kudu cerik. Sabar moy, sabar. Keur puasa ke besing batal. Ayolah, oi. Orang balik bae. Geus temut aing ngabuburit nage. Ayo moy. Gara-gara sia ya aing gagal ngabuburit. Moy. Enggeus Run. Mungkin nyana lain jodoh sia. Bari nage mumuy mah teu pantes jeung sia. Terus pantes jeung Jeung aing. Bang Hanarun, kamu tunangan aja udah kalau sok belagu. Pan akhirnya mah tunangan gagal, ngabuburit gagal.